hanyalah untukku. Jangan pernah kau berpaling dariku, karena ku takut kau tinggalkan aku. Sabar ringung, hirup beki dia teh. Mikiran budak gitu teh. Ya Allah, budak kes 2 poe, 2 peuting meneh eueuh balik-balik eueuh beja-bejana acan. Ka mana tuh budak teh ya Allah, mudah-mudahan si anu manggihan. Asa teu pararugu ari oga budak eueuh mikir nya kudu kumaha tuh mikiranana ya budak ya Allah di mananya. Cok, kenaon cok? Nyata euceut teh keur bararingung gitu ceng. Mikiran budak geus 2 poe balik. Mane nepo teu budak urang? Hah, cok? Si Oten eueuh. Baru cok. Wing ge maksudna ka dieu teh rek nyamper si Oten, nyamper ulin. Nah ka mana tuh cok? Aduh, aing. Oh nyata ceng geus 2 puting eueuh sugan maneh nempoan ti kamari teu ngaradaang teu geunah nanaon mikiran budak sok sieun eueuh aya keur boga hiji-hijina teh budak. Nah, ieu ceu leungit budak teh misi gabunga seserian kitu aya ceu mohor. Aing teh lain bunga-bunga lain bobor seserian gitu sedih aing teh bener budak eueuh aing. Ceu ieu teh geus ditanyakeun sugan kanu ngarti gitu kanu ngarti sugan. Di kitu tadi Terawang atau sugan di kumaha gitu nanyakeun can. Aing ceng heuh maneh nyaho teh sugan pang nanyakeun ku maneh bisa lain ku maneh ingin nanyakeun ka maneh. Ceu tong sedih ceu. Pokona mah nu kitu wing bisa mudah-mudahan urang tanyakeun ka gaibna ceu. Mana di imah tong di dieu tuh daerah gaibna ge eraeun di luar mah. Ceng, maneh bener bisa. Aing pang coba sugan bisa, ku maneh ek nanyakeun inga, ku maneh pang narawangkeun nya. Ceu ieu mah urang nyobaan we ceu nya. Ceu nyokot eta ceu nyokot baskom dituruban naon we ku sajadah kunaon bawa ka dieu lah. Baskom jemlung. Baskom we anu leutik lah. Jemlung mah gede teuing. Ada bisi eta kaluarkan orang. Ya, Ceng. Nah, mudah-mudahan sing beunang ku maneh lah. Ceu urang cobaannya. Da wing mah teu bisa ngan urang tanyakeun kanu gaib nya ceu nya. Engke nya ye ceu ye bisi pan wing rek ngadatangkeun anu gaib ceu nya. Ceu ulah seuri ulah naon cicing we nya. Engke lamun uing teh geus katempo ngagibrig ku ceu uluk salamnya ka uing. Berarti eta geus anu datang ceu nya. Noti kidul, noti kaler, anu ti kulon, anu mararontok, anu barargan, hal. Nani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu saha ieu teh nyai teh ka dieu aduh. Aya naon nyai? Nanyakeun budak, geus 2 peuting teu balik. Budak. Saha ngaranna budak teh? Oten. Oh, Dadang. Siapa mah kamu ketinggalan. Batur Oten Dadang. Oh, Oten. Jadi hayang kumaha eta budak geus eta hayang kumaha? Hayang cenah balik, Abah. Oh, gitu. Cing ke ku Mbah. Urang tempo ya. Muti wetan balik. Muti kidul balik. Muti kaler balik. Muti kulon balik. Muti luhur balik. Aduh. Binghas Cingce ngegeo cek ngegeo
nya kurang sasajen. Ngege mahon itu. Cicing ce urang tempo ce. Nonyok ce kurang sasajen. Heula sasajen Bu. Sabel-sabel saikhlasna ngan ulah kurang ti 200.000 saikhlasna heueuh tah. Lamun kitu mah ce urang tanya. Di mana isi Oten? Di mana ya si Oten? Urang papai urang pelenggo. Eyang ya. Mimitina ya si Oten init mawa jejer kasih si wahangan tuluy ngusep aya anu liwat di wahangan koneng tuluy ku si Oten dituturkeun si Oten papanggih jeung orai kadut. Aduh ceuk ngan sakitu nu katempona ge ceuk ku uing teh ceuk. Ting kumaha nasibna ceuk. Maknya anak uing didaang orai kadut. Asup ge moana beuteungna orai kadut pan leutik, si Oten buheuh kok. Teuing da panarawangan embah teh nganepi ka dinya. Teuing kumaha nasib si Oten ka ditu mama embah teh nyaho. Tah nyai. Mbah mangan bisa sakitu nuduhkeun teh nya. Mbah geus rek balik. Ngan kade eta mahar nu 200.000 pikeun ka si Acengnya ulah poho nya. Aduh. Ceng mana sadar? Aduh, Cek, aduh. Sadar atuh Cek da uing teu edan. Naon cenah bieu? Naon cenah bejana Cek? Cek si Mbah teh naon cenah Cek naon? Oh, biasa cek Mbah. Si Oten dibawa ke orai kadut. Aing ngeumpir aku deui dibawa ke orai kadut. Aduh, kitunya Cek. Duh, palang siang anya Cek. Hah, aing Cek, doakeun we Cek sing salamet Cek. Tapi mahar mah ya da bawa we ku uing Cek. Aduh, kumaha tuh Cek? Kumaha nulunganna Cek? Ah, kumaha maneh we aing ngeceng. Naon eta teh? Aya baskom sagala disebutan. Asa penasaran ya teh, asa teu puguh geuning tinggal di kieu. Cek. Teu bisa ieu nulungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, kade bah, kalebat bah. Ieu kieu, aya naon ieu teh ngariung we ninggalkeun baskom, jaba disimutan baskom teh. Apa penasaran mata nyimpan teh curiga. Cing aya naon atuh ieu teh make sadekeun nu kieu sagala ieu teh. Kieu nya tah bah. Si Ece teh cenah keur sedih. Budakna si Oten geus 2 poe bah teu balik. Heuh nanyakeun ka uing, heuh da uing teu apa. Kitu bah. Nya eta Abang, tanya cek si Aceng, cenah pajarkeun teh si Oten dia daang ku orai kadut. Ingat kumaha tuh namun bener-bener didaang ku orai kadut. Aya. Cek. Maknya si Oten di dahar ku orai kadut. Pan orai kadut meleutik atuh, sedengkeun Oten mah gede. Keheula Cek, ulah sok percaya kanu kitu Cek. Pancekeun kana diri, sing percaya kanu ka basa. Ulah percaya mi HP alam mah. Sing percaya, sing yakin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, bah, ieu teh keur naraon? Kela Cek, tenang Cek. Bisi ririwana Cek, Tenang geura tenang. Coba teh si Aceng kok aing nganggap ririwa pan aing teh aing urut kene teh tuh. Ya di mana nganggap ririwa itu aya naon sarariweuh. Si Aceng cenah pajarkeun teh cek si Aceng jadi akan ku orai kadut. Mama lihat di kamarin maneh aduh. Aya we. Ieu teh aya naon mae naon kayak kudu lewe segala. Yeuh, mate melang, kemana teh geus 2 poe balik. Kayak ngemen itu buku pikiran ti kamari. Coba majarkeun teh mana cek si Aceng di dalam ku orai kadut. Sian kukumaan mah mana menawa. Ma, kamari teh uing teh tos ulin jeung si Iren. An hampura kamari teh bebejah heula ka mak. Heuh nya eta kamari teh cek si Mbah, cenah cek si Aceng. Maneh teh dihakan ku orai kadut. Coba eta. Oh, mate meuni teu buku pikiran hadeuna aya hate hayam anu tambahkeun ku aing kana hate jadi Teh si Aceng. heeh. Ari si Aceng kalakuan kayak kitu. Assalamualaikum.
cenah bejana budak uing dia arai ke orang kadut. Aing kumaha atuh lamun ke orang kadut ya kan. Aing mah bisa ka mana-mana. Aya tah ngaring baca orai kadut gimana itu, Pak? Aya tah tidak Cek si Aceng, abah cenah banyak teh ke orang kadut teh budak eueuh anu eta.